wa syaqawatahu wa ajalahu wa razaqahu alladhi huwa fi qararin makin. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzul quwwatil matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa qala fi ayatin ukhra wa bil walidaini ihsana. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ma'ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa bisadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un. Wa qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa min a'zami ma yuhda ilal mauta barakatan au aktsarihi naf'an qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabihi ilaihim. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu an yustahabbu 'indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Wa qala al ulama wa tanfa'u mayyitan shadaqatun wa du'aun. Sadaqallahul azim. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sarerea anu haladi rungi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para sepuh pina sepuh, para kiai, para tuan-tuan guru, para masyayikh anu teu tiasa ku kaula disebutkeun satu persatuna, insyaallah teu mengurangi rasa hormat. Urang daroakeun mudah-mudahan para kiai, para guru-guru urang sing para ranjang umur anu barokah. Pejabat pemerintah setempat ku jisim kuring dipika hormat. Teristimewa keluarga besar Shahibul Haul, putra putri almarhum almaghfurlah Abah Haji Marhan. Abah Haji Marhan anu ku pribados dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ieu urang ngahadiran geus nyieun kabagusan, kadulur urang nyurung doa ngabungahkeun kanu hirupna, ngabungahkeun kanu tos maotna.
nya nyampe gitu kiai ganjaran urang kantenan be datang. Untung hirup di ahli sunnah wal jamaah. Aya haul teh di ahli sunnah doang eueuh di wahabi mah. Eueuh di nu sejen mah. Mantak alhamdulillah urang mah. Kedeng-kedeng ngariung. Mantak cek Cina hayya kapan kayanya orang Islam bental-bental kirim doa. Bental-bental kirim doa bulan muludan kedeng deui bener tak datang silih mulud haul Syaikhul Qadir Jumadil awal hajatan Jumadil akhir hajatan keneh datang raja berajaban datang ruah-ruahan puasa kakarak eureun Sawal berag-berag halal bihalal nu sundatan anu kawinan Hafid walimatus safar neka marekah datang bulan haji kawinan panen korban mun aya mun eueuh korban perasaan geus haji Muharram tahun baru Islam yatim piatu fakir miskin bulan safar kakarak rada rarehe tamang bori nu hajatan eueuh paling ge haolan maka alhamdulillah para hadirin wal hadirat datang kiai nyen kabagusan kantenan nyen kabagusan kanu geus maot dongkap aya ti dituna moal bede ayakeun ku ulama mun eueuh ti dituna mah aya ti nabina kantenan ziarah kubur haolan sagala-gala aya maka alhamdulillah urang mah mun hayang salamet tuturkeun kiai lembur kiai baheula wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf setiap datangna kabagusan tina aslafuna saleh ulama-ulama baheula anu ngajarkeun parukunan eta nu bakal nyalametkeun ka urang mah lain main bid'ah baik lain main kafir baik kabatur nggak ada dari sononya eueuh ti dituna ari syairah ti ditu eueuh ti mana eueuh ti dituna ti mana ti dituna tanya ke urang ai syairah ti ditu laju papangijang saha di ditu nangirah ka ditu deui mawa naon sia balik ti ditu iyalah jelema model kieu baheula mah Ibnu Taimiyah gede ilmu ngan leutik akal ai kuari diteruskeun ku penerusna nyaleutik ilmu nyaleutik akal maka ku sabab sakitu alhamdulillah cicing di ahli sunnah wal jamaah mah karena patokanana agama Islam nu dicanda ku Rasul agama bahagia riang gembira begitu sahabat menyebarkan agama ke Soviet padem ke Syria padem ke Eropa padem kurang berkembang begitu ke Indonesia ke Asia khususnya berkembang kunaon sebab ulamana menyerap agama Islam teh agama riang gembira derbe nekayakeun doa urang sosorangan sok sangek diayakeun be istighosah di lapangan lumayan aya istighosah lumayan aya muludan berkahna maulid tukang baso laku bener panteu pasea jeung pamajikan anak pak engke di anu malam anu di anu aya ki anu malam anu di anu muludan aya ki anu malam anu tukang balon laku sampai ke kembung-kembung bibiran nyupan balon bae ialah agama nu dicandak ku Rasulullah sebab agama yang bahagia agama yang riang gembira diteruskan ku ulama aslafun as-saleh ulama Yaman ulama Maroko anu ngembangkeun agama di Indonesia melalui para habaib ulama bawa ku isu-isu dina medsos urang mati baheula dididik cinta habaib cinta dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang bicara ini itu kajian nantepkeun sabab orang tiba heula dididik ku aslafuna saleh bapak orang guru orang
tiba heula dididik tita mahabbah ka dzurriyyah Rasul, tidak cinta ka dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus atuh aja karake mulai. Atuh kiai macan ngopi pan. Can barang akan aja ya kiai, langsung beri mik baik wajib kardi haram jadah doang. Maka diayakeun haul. Alhamdulillah tujuan haul diantarana bapak-bapak ibu-ibu pentingna haul ya. Haul tetina hala yahulu haulan. Tepung panggih pendak tahun. Tujuan haul diantara nu kahiji silaturahmi. Ieu kampung naon ieu? Sanajan urang bunut pan jarang panggih unggal poe kieu. Bener teh? Aya ibu-ibu panggih jeung baturna ririungan Bang Emok. Eureun sia geus, rem jadah sia. Pamajikan terek syukur ka pangeran nu kitu mah. Mun bisa sekep ku bapak. Sugan urang ge di dieu osok jarang, kapanggih mah panggingan jarang seperti kieu. Ieu mah alhamdulillah berkah ieu keluarga Abah almarhum Abah Haji Marhan ngayakeun haul anjeunna jeung istrina dihayakeun ku anak incuna papanggih pan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedangkan silaturahmi diperintah ku agama hiji kabagusan anu pohara sahajalma anu hayang dijembarkeun rezekina hayang dipanjangkeun umurna falyasil rahimah kudu daek nepungan jeung baraya ulah pajauh-jauh kuari mapan lain geus akhir zaman ciri kiamat ai deung-deungeun peda beunghar di aku dulur ai dulur sorangan saindung sabapa peda miskin atuh pajar deung-deungeun bae. Na'udzubillahi min peda Haji Kardi menang gusuran 500 juta jol be dulur pugu dulur mah neuk kabejaan kadeuleu di tina kaca bejakeun aing HS kitu cenah naon da HS bae. Nah iyalah tapi berkah silaturahmi tutawilul umra wa tajlibur rizqa. Didikan agama, didikan Rasul, didikan agama riang gembira. Maka kolot baheula hebat didikan ieu kampung bunut baheula Mang Haji kuari di pondok di ditu nya laju di lembur itu mana ngaranna Pasir Gadung laju ke anu kolot baheula mah Pak sok siling anteuran neuk lebaran teh bener. Padahal mah Pak punten di bunut ge boga daging boga kejo boga sangu komo di ditu mah kadang-kadang leuwih mampu kumaha cek indungna ieu anterkeun ku sia ta ieu kacerewet ka ditu eta adi bapa sia ieu nu ieu baskom nu ieu bikeun ka ditu katerep eta naon kakak bapak seperti uwa sia anu di ditu nu di pondok nu tukang ngabeakeun pakaya kolot teh eta ge sarua uwa sia keneh bae contoh ieu terus teuing anteuran ka ditu ieu nu ieu bikeun ka pasar Cikupa eta alo aing baheula jasana gede ka sia ternyata nilai dunia sedikit kumaha kolot maksudna engke mun eueuh aing sia teh kudu nyaho eta teh uwa sia eta teh mamang sia eta teh dulur misan sia eta teh alo sia kitu nu baheula ngadidik henteu ku ucapan kulaku lampah. Lamun nguji nilai bab dunia sapira kejo pala hadirin bandeng 2 endog araramin kieu 3 ja urang ge boga di imah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceng di mana abdi anak nama nganu oh di bunutnya aju apa cager ai segala nganteran segala itu masya Allah. Itulah orang tua dulu mendidik anak biar jangan pecah dengan saudara-saudara tapi jelema kuari sabapa kolot dulur misan kuat teu wauh atau jatah rasa sia anak saha
maka bagus lamun aya jelema ketika bulan Syawal ngayakeun halal bihalal ketemu keluarga ieu ti anak saha ieu ti anak saha ieu ti anak saha teruskeun mun aya kegiatan samodel kitu di Kampung Bunut di Cikuba dan lain sebagainya. Sedangkan di parentah ku agama urang memeh ngabagikeun zakat ge sodaqoh gampang kadang-dengan kabaraya akrob heula kabaraya nu paling deukeut. Para hadirin wal hadirat sanajan itu kampungna jauh jeung urang kulantaran geus pareumeun obor zaman kuari para hadirin hanya mengenal dulur misan bae anak ibu kuari wau jeung anak teteh tah belum tentu ke anakna mah wau. Maka munasabah lamun kiai baheula kolot baheula ngadidik anak satahun sakali kadang satahun 3 kali siling anteuran ternyata jerona ulah papisah kudu wauh jeung dulur ulah sampai teu wauh. Geus ieu peringatan haul alhamdulillah tujuan silaturahmi kumpul anak incu almarhum almakurlah nuti anu mana rompok almarhum aslina nu mana tadi lebat alhamdulillah Pak mengenang baheula Haji Kardinya di dia pan ulin ku tongo kanjut segede berenuk baheula pan atuh pan je baheula mah pan atuh ulin teh paling ge main alung boyong main kasti bener teu nu baheula mah eueuh HP eueuh TV aja paling bang bang kali mah go bang bang bangkung di tengah sawah wah pan kitu baheula mah heubal teh ulin teh sakit trong dur magrib kamu sholat lalakina bring awewena geus kanu ustad ke pangajian teh heula baheula mah kitu kuari mengenang geus eueuh anak di ari mah ngararingkuk di kamar teh ngobrol geus jararang ngomean HP tayelah maka tujuan haul silaturahmi alhamdulillah papanggih jeung anak-anak dulur incu almarhum sabaraha Aisyah sa incu anu oh sarua bae sa incu waduh papanggih aju anak di mana tuh kuari di anu jeung tetangga kieu pan ya cager wih teu kapanggih atuh kumaha jeung cenah aing sibuk aing sibuk pan gitu tapi penting iya alhamdulillah mana kauntungan anak di mana-mana anak aya 2 muslim papanggih sasalaman maka pala hadirin barokah silaturahmi sasalaman maka samemeh lepas tina leungeun 2 mukmin sasalaman dihampura ku Allah dosana untung ieu berkah silaturahmi jauh-jauh kula kitu pada gelang ka dieu atuh sejak ka hiji mah silaturahmi be nempungkeun baraya ti mana Haji Kardi dongeng carita jeung kula ka haji urang mana sa bapak kolot terus ternyata jeung kula waktu saturunan saincu ti Nabi Adam bener aya kitu mah munasabah yang hendak bae Haji Kardi tah orang kena kaitan Rabbana Karim geus almarhum ayana nu dihaulana atuh atoheun bala hadirin wal hadirin atoheun Bapak Ibu jamaah sadayana dikiriman Fatihah dikiriman kulhu masyaallah iya geus maot sanajan ke Amerika ke ujung dunia tetap kadeuleu kuruh mah almarhum naleukeun bo silaturahmi tatangga aing dulur aing anak incu aing masyaallah halal hadir ayeuna tungkul bae kacang sebeak sapiring waduh aya anu ngabulek bae ngarokok alapatan knalpot motor haye teruskeun bae ngarokok mah jakula ge ngarokok atuh hadir neleukeun eta rurun di hadaratan hadir pala hadirin hadirat ialah berkah silaturahmi doa urang muga-muga ditampi ku Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun amal soleh jeung nu hirup anak incu almarhum ngajadikeun amal soleh pikeun almarhum almarhumah anu geus dikiriman amin ya rabbal iyalah
silaturahmi tujuan haul. Di mana untung rugina coba? Di mana letak kesalahan? Datang ke dia silaturahmi, gek diuknyin kebagusan, di mana salahnya? Haul, muludan, rajaban, muharaman, sina mengaji, ngan beda judul doa, apalah arti sebuah nama? Iya, rajaban. Dek nyeritakan rajaban, nyeritakan bab sholat, ngaji lain. Ngaji. Bab haolan, dar diperingati. Sina nyeritakan bab tentang maut. Bisi urang para roho. Kedeng urang bahas bab maut. Sina mah pengajian, ngaji lain. Eta cenah sohibul haol, anak incuna hayang boga kabagusan. Meli kacang, meli kue, meli sagala, meli tek-tek bengek dan lain sebagainya. Di mana letaknya kesalahan? Gitu. Tatamu, dijamu, dihormatkan. Bener. Ayat suci Al-Quran dilantunkan. Zikir, tahmid, zikir, tahmid, sholawat dibacakan. Bener. Ceramah disampaikan. Manggil qori seperti Kiai Haji Badrus Salam biasanya di atas 3 jutaan. Manggil mubaleg seperti Haji Jamaluddin karena jauh dari Pandeglang biasanya di atas dari 20 jutaan. Adapun pengatur acara masih dimusyawarahkan tetangga iya dewek mah teuing gratisan asana ieu. Adapun yang hadir di sini cukup pakai kacang kerupuk, kopi dan dirokokan. Adapun pulang di sini moga-moga nyingjing berkatan. Mana yang dirugikan? Aya kunaon dia ngomong ti dituna ajar tina bid'ah dan lain sebagainya. Kartos. Geus kaharti mah balik kunaon? Geus kaharti. Terus ianya. Nu kadua tujuan haul. Birrul waliden. Lamun orang keur aya kene indung bapak alhamdulillah hormati sayangi. Wa qala syekhuna Maulana Habib Lutfi bin Yahya bin Ali bin Hashim bin Yahya. Lamun jelema hayang dikasihani ku Gusti Allah, tegasna hayang jadi kakasih Allah. Hayang jadi wali Allah, teu kudu salat sapeting 500 rakaat, teu kudu puasa bertahun-tahun, teu kudu maca salawat 600 juta, 500 juta, teu kudu nurut ka indung bapak, hormati indung bapak, nurut ka guru, hormati guru. Jadi wali jelema. Cecuk buku amin kudu dijajal heulang. Main amin bae ka kolot pelit ka guru pelit. Sakit itu modalnya. Sesukses apapun manusia, sehebat apapun manusia, tanya ke orang, mang kunaon mamang bisa sukses? Ya Allah, kula mah teu boga nanaon, amalan teu boga ieu teu boga itu teu boga, cukup kula mah hanya ka indung bapak jeung ka guru. Kan sakitu. Sebab kolot kabagi dua di alam dunia, aya kolot kasab, aya kolot nasab. Siapa kolot nasab? Indung bapak orang anu ngajurukeun anu ngurusan orang ti leuletik anu maraban orang, itu kolot nasab ngaranna. Jaid jeung Fatimah nikah boga anak Khalid bin Jaid, tah eta ngaranna kolot nasab. Aya kolot kasab saha? Guru urang anu ngasab urang, anu mengkasab urang, tadina teu paham jadi paham, tadina teu boga ilmu jadi boga ilmu, ialah melalui wasilah guru. Munasabah. Lamun Syekhuna Maulana Habib Lutfi ngomong, mun hayang jadi kakasih Allah, cukup syaratna modal 2. Anut ka guru, anut ka kolot. Lamun geus jelema anut nurut, ridallah fi ridal waliden wa sukhtullahi fi sukhtil waliden. Hayang nyaho ridona Allah, aya dina ridona kolot. Lamun kolot ridho, Allah ridho. Lamun ridona Allah geus dibogaan ku urang, Allah geus ridho ka urang, hayang naon? Bakal dibikin ku Allah. Wa sukhtullahi fi sukhtil waliden.
benduna Allah aya dina benduna orang tua. Ulah coba-coba kakolot nganyerikeun. Kuari bapak urang aya renang geus eueuh indung tinggal hiji, senangkeun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha abdi mak? Oh naon abdi di jalan ya nek balik ka imah mak hayang naon coba geura ngomong bisa hayang apel ya hayang naon teu neurak aing anggur asem geura mah hayang naon ieu mumpung di jalan keneh hayang naon coba hayang mbak kakak yang naon teh hayang martabaknya martabak anu ieu teh martabak anu naon ngaranna istimewa anu kacang hejo anu amis kabuki emak pada tema empuk nu teu asan nah jangan teh hayang mah saeuting teh hayang eta kolot ngomong kitu beulikeun bae beulikeun anggurna beulikeun apelna beulikeun martabakna ge beulikeun sebab datang da urang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam sia geus datang oh mana martabak pan tadi emak embung deh yang ngomong secayut deh cenah martabak 20.000 biasa teu kebeuli ngomong biasa nawaran aing aya martabak mana buktina pan emak tadi ngomong embung ge aing tadi kuari mah hayang cenah kolot tah beda orang barokah eta ti kolot boga mobil doa kolot pala hadirin wal hadirat ngadoakeun anak teu kudu bebeja unggal peuting ngajerit ka Allah. Aya hiji ulama masyhur, aya hiji pejabat gagah disegani, aya hiji jalma orang kaya sangat hebat masyhur oh si anu duniana pakayana anu bahkan duniana hebat loba bageurna pohara. Pala hadirin aya kiai anu santrina masya Allah jamaahna pohara masyarakat ipet anut al masyhur bisababil mastur jalma masyhur disababkeun jalma anu mastur saha anu masturna indung bapana anu ngadoa ka tiap peuting ngajerit ka Allah ieu urang ieu bisa kieu eta teh meunang doa mau bapa moyang urang mun aya keneh hormati penta doana cenah indung bapak ulama bodoh kiai tilok salat tilok ibadah urusan manehna jeung Allah hak anak kanu jadi kolot itu menghormati walaupun andai kata kedua orang tuanya kafir tapi hak anak wajib menghormati kedua orang tua walaupun kafir beda agama jeung urang sehingga agama menyuruh sampai sedemikian rupa berarti pentingnya menghormati dan takzim kepada kedua orang tua lamun lain ku urang dihormati jeung dimuliakeun rek usaha deui da batur mah belum tentu bapak urang kiai lain ustad lain pejabat lain nu beungar lain lamun lain ku anakna rek usaha deui maka sangat salut iya almarhum Abah Haji Marhan tega iya anak-anakna hebat teu hebat maaf Haji Kardi dewek teu gagah kakak Haji Kardi teu hebat adik-adina teu hebat nu hebat saha almarhum bisa nyiptakeun urang boga akhlak daek ngamulyakeun ka kolot ngalana anak soleh nu jadi pertanyaan bisa moal urang doang almarhum sakitu masya Allah kunaon anak almarhum mahabbah ka kiai oh ditelaah mual bohong ulama dina kitab lamun aya hiji jelema mahabbah ka hiji kiai engke turunanana bakal dijadikeun kiai bakal aya mun teu anakna incuna mun teu incuna minantuna mun teu minantuna engke buyut bawa canggeh wareng udeg-udeg gantung siur babar galem gelek kesrek jeung nombok dituna eta 7 turunan lamun teu kitu engke anak incuna bakal dibere mahabbah resep ka ahli Allah teu bohong masya Allah pala hadirin iyalah lebadi birrul walidain cana indung bapak kula mah jelema bodoh tilok ibadah dangukeun ku bapak jeung ku ibu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doa nakolot kanu jadi anak bagaikan doanya Nabi kepada umat dina pada wajah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hop mamang jarahan Wali Songo kan itu tuh petingan Sultan Banten jarahan Syekh Mansuruddin Cikaduan Ki Agung Ki Asnawi Caringin jarahan, tapi lamun ngantepkeun indung Bapa doa wali moal tembus karasna Allah nyangsang moal diijabah ku Allah, artinya tertunda doanya. Kenapa? Karena terhalang oleh kedua orang tua. Tak bisa wali saat cidum metu seucap nyata dengan ketika ayah ridho indung bapana terido indung bapana doa wali nyangsang lain ngalarang jarak jauh jarahan bela indung bapa. Aika Wali Songo aika Banten kumana unggal minggu ka indung bapa kuat kuburan teu nyaho aing mah teu kaharti ka bina-bina eta budak bunut cek alona mana cenah mainna di itu maji mu Jakarta mainna balik ka dia ke bunut geus 28 tahun indung bapana geus eueuh geus maot jamaena meureun akhirna mah ngadu nasib ka Jakarta dibuka ku Allah balik ke bunut menu mamang naik kene mamang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Je ari sia ieu bener tah sia cenah Sarman. Oh mang contoh ieu kula Sarman mamang kasarta kan kula anak sartu nya ari mamang mapan pamajikanna Sarti ayo apa kula pamajikanna Surti tak kula anak Surti ya berarti keluarga S gitu mata. Waduh terus sia di mana ku ari di Jakarta mah insyaallah kieu mang ya gancang carita bae kula alhamdulillah ieu bulan hareup kawin. Oh laju maena kula yang dianter jam bapak kula geus eueuh mamang kolotna mamang kudu milu ngabesan jeung urang mana sia kawin jeung urang anu ngan udah kula ieu mame kawin hayang jarah heula ka makom indung bapak kula di mana eta cek mamangna aing ge poho deui cenah ieu mamang goblok deui kana kuburan kakak bete nya tolol ta mamang gitu. Hayang geus teangkeun bae di ditu cenah di makam umum ngan asana cenah baheula cirina tanggal berenuk. Hayang geus teangkeun bae cenah teangkeun di ditu horeng tanggal berenuk geus dipindahkeun ku pangaon kebo kana pager barang diteangkeun mun ieu asana mah geus ieu geus moal salah cenah pager koti jarahan pager kota harapan pagar ila hadaratin Nabi Al-Fatihah atuh naona cek mamang na asana mah baheula mah ieu kak bapa sia di dieu makomna belah dieu aing teu salah ngan kuari geus pindah ka mana teh teu bebeja deui nya teh cenah atuh mamang deui geblek pilakuna kuburan pindah bebeja pantolol teu bisa pala hadirin doa wali nyangsang. Maka mangpang indung bapa geus aya kene di alam dunia hormati turutkeun ka hayangna sakamampu urang deuleu kolot anak 12 15 ku kolot kaurus ka ieu ka itu bener komo indung ngurus anak kohara sagala jeung anak gering jeung indung sagala jeung indung kuat 2 poe peuting indungna teu hees ngabelan anak di rumah sakit ngagoler dina ubin jam BPJS ieu kumaha anjing mengajar kaji anjing jam BPJS goler be demi anak tapi kunaon indung hiji anak 12 hayu siling andelkeun pan sia ge anakna
teka urus tapi indung salaki maut ngurusan anak genep belas ku indung maka urus bener bu bener teh kiai bener mana buktina ari eta anak kotok aya us ya kotok jago eta nu ditutur-tutur ku anakna ya lah indung ayo mun hujan ditutupan ku jangjang jauh nama keheul bae ditutur anak aing ge sarua bae Haji Badus matu Kiai Badus salam bager jelema ulama sareuk mun ditutur anak mantak anak ulama anak minta duit ka indungna bae cek indungna kabe ka ditu embung teu wani indungna bae pan atuh indungna labatan anak garongna ka aing ngalabatan ngomongna jeung anak be jeung anak pugu jeung meuli baju manehna jeung anak be anak piraku cek aing anak meuli baju 1,5 juta Mang Bohori akur tak harem jadah doangnya puyeng kadang-kadang tawewe iya awewe eta jiwana penasaran pak mainnya malah mau cenah hasil terus baik pinterna awewe ye awewe mah pinter ayeuna orang mobil boga supir aya duit boga hayang ngajak piknik pan cek salaki pamajikanana pak aturang piknik yuk kacarita cara batur cek salakina mong puyeng marah racet terus lebaran 2 poe Mang Haji ngajak piknik awewe hayang piknik neuleuh status tetangga di carita di pantai carita anu di Anyer nyewa pila cek salakina mong hope aku siap bawa ta mobilna teh pamajikan moal daekeun panasaran awewe sanu dititah anak nu bikang geura ngomong ka bapak sia mah anak nang darah daging na aing mah disentak tadi anak deung-deungeun ieu bikang nu anak nu awewe nu disiwit pan eta urang doang digelutkeun jeung anak kusa atuh ku jurig munasabah hadirin ayat keterangan awewe itu summun qatilun perempuan itu racun yang mematikan tuh racun mah racun ribut bae Pak encan ge dikukumakeun je keholan rodias ya aing can beres tolol eta cek Kangjeng Nabi lain cek Haji Jamaluddin di percaya ke hadis Rasul percaya tuh cek Kangjeng Nabi perempuan itu summun qatil racun yang mematikan tapi inget Pak dikukumakeun ge ieu urang butuh ka racun ieu pare Mang Buhori sanajan artina ndek panen torojol beberit penyakit pare atuh moal jadi panena beak tak berit kudu dikumahakeun eta berit kudu kumaha kudu diracun berit pare ngaganggu berit kena pare racun pare eta berit berit papa dina kokolor kudu bagedebeg ai mun teu diracun ku si eta atuh daekeun dobrak mamarahan be hayangna je aya kitu kumaha pamajikanna nonton TV bae di tengah imah salakina bulak balik mawan angdol teu ngarti bae cek pamajikanna aya kitu bapak sia ka mana piraku aing ka Lampung atuh ngarti lo dia sia saeutik salaki geus bulak balik teu ngarti sakali koda supantangna ka kamar pugu yang diracun cek bapana kuat mampir aku aing ka Lampung cenah
terus ya. Atuh haji. Atuh beda kuna ke Lampung. Batur geus mau angel bolak-balik majikan teu ngarti bae. Geus ditajongan bitisna kodoan sakali. Ta eta awewe racun. Diadukeun ta anak jeung salaki jeung bapana. Sabab awewe jiwa penasaran. Munasabah jiwa penasaran awe nafsuna 9. Ari lalaki nafsuna hiji. Awewe akalna hiji ngan nafsuna 9. Sahebat-hebat awewe moal mahi ka lalaki. Ibu ulah nyangka salaki ibu keuyeng nyonyok geger geus boga anak 17 badi ditu. Kadang-kadang aku eleh kudu keuyeng abi-abiana. Kadang-kadang nu kudu begedeung mah bohong menang gegerna doang. Nu keuyeng nu bahaya ge ulah kagabah. Ai tetangga kula tuh. Keuyeng keleuyer ka mana ji? Ai geger geus boga anak 4. Jeung tetangga desa. Tuh ulah gagabah ulah naleu keuyeng akalna pinter. Nih gagabah. Awewe sehebat apapun awewe moal mahi nafsuna awewe mah 9. Deh tak kiai bisa bae ngomong. Bikang cenah nafsuna 9. Akalna hiji, lalaki nafsuna hiji. Akal 9. Aya nu kokorobet heula saha? Emang nage diakui. Tapi kan lalaki mah motor Yamaha. Menang gegerungna doang. Geus. Putaplek beuh. Ari bikang motor Honda. Nyelo ngapanasan waktu mau dituang. Sagagagana lalaki ka Jawa Yamaha enggak kabeh Yamaha. Menang gegerung itu dong. Ngang. Delege ranking balapkeun jeung Mega Pro. Menang gerung mimitina doang. Plek beuh ka. Nya imam balap motor ye ulah curig ye teu beres pikiranna ieu. Pan ieu mah ngomongkeun ke Honda jeung Yamaha. Naon urusanna bapak ting cikik teu puguh. Ada apa ini saudara? Ada berit yang cimuk-muk meureun. Awas. Geus bala hadirin wal hadirat. Ieu tujuan hal nu kadua ka Haji Kardi birrul walidain. Muga-muga birrul walidain anak almarhum ditampi ku Allah. Almarhum keur bunga. Kumaha eta almarhum? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa bi sadaqatin tatawuan ayyaj'alaha li walidayhi fayakuna ajruha li walidayhi. Tepati-pati aya hiji di antara anjeun cek Rasulullah anu ngayakeun sedekah sunnah jeung indung bapa anjeun baik nu aya keneh maupun nu geus daya. Katakan ku di mana geus daya be ya. Sedekah niat kaula nyedekah. Nek naon sia? Haolan abah. Aing nambahan tah. Log bandang 2 kintal. Cek anak nu kahiji. Cek nu saurang, ye dia tuh aing buah-buahan tuh. Sacukupna. Cek nu saurang Haji Kardi, tenang. Ki Jamal aing mah wauh. Jeung ongkos bensin doang, cen haram jadah doang. Peda wauh jeung ongkos bensin. Leus daing asal tidur ke Jawa Tengah bae bensinna 4.000 litereun. Cek nu saurang deui, aing anu. Dar be ka haji. Jeung saya sodako, jeung indung bapak. Eta jadi. Kumaha eta? Fayakuna ajruha li walidayhi. Iya anak saya ribut bae di dia. Coba nang sana jangan ribut. Pak Hajinya puyang, jangan ribut neng, jangan ribut udah jangan ngomong, diam, udah diam. Fayakuna ajruha li walidayhi.
maka ganjaran anak kabeh jeung indung bapana. Lamun ieu nilai ganjaran anak almarhum aya 200 juta, Haji Kardi menangna 200 juta, iya ka haji 200 juta, terus iya ke 200 juta, sebab ini nilai acara haul misalkan biakna 200 juta, misalkan ganjaran anak almarhum 200 juta jeung almarhum almarhumah nu dihadorotan 200 juta. Walahu mitlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un. Tuan ngilu masak ngan ngilu nyatu 5 kali henteu sakitu tamang ganjarana, ngilu nyatu ieu sagala di dinya. Dibacakan tadi kulhu, Fatihah, zikir, sholawat, Masya Allah nyampe ka ditu doana. Kumaha eta almarhum ngomongna, ieu abah urang jeung emak urang ngadoakeun ka anak incuna, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Almarhum Gusti muga-muga ngahampura ka anak-anak incu minantu abdi jeung tatangga abdi anu geus nyaangan kuburan abdi. Tuh, hampurakeun dosana Gusti, hasilkan maksud hampurakeun dosana. Wa basyirhum bil jannah, kurang kumaha kolot ngadoakeun bubungah Gusti aranjeuna ku surgana Allah kama basyarna biha, seperti bungahna kami ku sodakoh maranehanana anu dibikeun ka kami. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Iyalah doa ketika orang tua dihadap kurang dihaolan. Coba eta kolot ketika anak incuna keur berbuat amal goreng kumaha ngomongna, ketika anak incuna keur berbuat amal bagus, Masya Allah ngadoa manehna, Allahumma basyirhum bil jannah. Ketika anak incuna kadale keur berbuat amal goreng, Allahumma la tumattihim kama hadainahum. Gusti ulah ka dimaotan anak incu pula samemeh can dibere taufik hidayah ku Gusti. Kolot geus eueuh masih ngadoakeun kunaon anak masih kena hirup di alam dunia tidak berbuat bagus. Kapan Anda berbuat bagus kepada orang tua? Ulah bisa kieu ti kolot. Hadirin wal hadirat, kula baheula inget lamun carita indung kula genepna aya tah mangaji Kardi ka ditu jeung rombongan gurunya. Saminggu deui ka maot amanat ka kula keur bisa keneh nyarios ka dieu enon mi bisi meueuh umur mohon umi hayang disolatkeun nu rada rame sanajan umi lain ahli ibadah, sebab ibu kuring lain anak kiai, indung kuring lain anak ustad, abah kuring indungna lain turunan kiai, ibu kuring teh anak padagang uduk, anak padagang bala-bala, anak padagang gorengan, anak padagang seduh kopi. Lamun aya supir angkot eureun di pangkalan ta eta mantak lamun lempangan jeung umi aya padagang bala-bala, ji beli tuh, aya padagang uduk sok baskom anggeun keneh beli kabeh, ingat umi keur leutik. Terus mi ieu umi kumaha, umi maot engke hayang lobaan nyolatkeun nya cek abdi ulah nyarios maot muga-muga panjang umur nya imah bisi umi umur nu imamana hayang rada rame rada hayang lobaan cek pribados mun insyaallah ku umi doakeun haji imam sekian nu hadir kudu sekian, salat hadiah kudu sekian, menta salat hadiah 300.000 Pak, mentana 500 kiai pan urang mah di lembur
imam minta 20 per imam 1 juta lain keur nganeulekeun biayanya punten dah yang sodako umi kuring nu hadirna kudu 50.000 lamun nu teu jauh ongkosna bere bedakeun kuring teh nyekel duit nyekel ge saeutik. Hadirin, ternyata amal seseorang teh ku Allah disumputkeun. Dalekeun jelema lamun geus maot. Ya kadieu ya, urang datang. Ye lain undangan anakna, syariat undangan anak almarhum. Hakikatna ieu ruh almarhum, amalia almarhum. Anu sangat pohara. Amalus soleh bi amalus soleh, orang soleh bakal dibalas ku amal solehna. Tuh Kiai Badrussalam keur maot sepuhna ribuan menyolatkeun diajikeun lantaran boga waladun sadik waladun saleh keur sepuhna pupus ribuan menyolatkeun pala hadirin wal hadirat bahkan diajikeunna kuat sampai sekian dinten kilang bara urang mah kos kitu zarahan makom indung bapak saminggu sakali minimal sabulan sakali haulna sakamampu urang ulah neledeng-dengeun cenah si anu ngayakeun haul indung bapana kuat biak 500 juta aisyah ke orang pedagang cilok atuh ulah si itu contoh imah orang bunut hayang ngayakeun haulan boga anak kata almarhum misalkan teh ya nu maot teh nu bapak urang boga anak kan 3 punten lain keur ngahinakeun ka nasib jalmi punten misalkan jalmi teh gara-gara aduh tapi hayang ngayakeun geus bae 10 besek sewang tuh berat teuing cing 10 ge diatur geus 15 sewang 5 sewang bae tamu 5 mah rada kanteur urang kumaha ngondangna RT koet Assalamualaikum teh aya naon hampura ngondangna setengah genep dek magrib pangondangkeun ustad hiji ustad anu sare dia ustadna ustadna di desa entah hiji bae lah anu salah hiji tulis Ustad Bukhari beta baturan kula tah Ustad Bukhari be pangondangkeun Ustad Bukhari be saurang aya kitu ndek kaol pan ieu ndek waktuna ira setengah genep pan ieu kumaha 15-an bae ari kitu besekna ge sakitu mantak siang ngonangna kudu make motor kayak mau ustad make helm sia supaya kaciri sia RT berangkat tadi itu Assalamualaikum wih cek Ustad Bukhari tamu asana aja make helm ge mah duiteun ustad deui tolol aja duit bae deui tat aya naon cek Ustad Bukhari kula kadi kok ditarik Ustad Bukhari nih kula di luar tadi beka dapur diondang ku mang anu haol waktuna setengah genep kuari panukunan besekna 15 ustad ge awas kudu mau motor pakai helm sebab bisa kanyawan ku masyarakat ke ditanya dari dewek siap Ustad Bukhari kok pakai helm deket pakai helm teu kacirieun dia pakai helm ya Masya Allah hadir 15-an kan lumayan tak gitunya lebak nek hadorot jangan buka imah RT ke mana pan si RT cek RT panai mah tadi onang tidak yang ngundang doang iya RT deui blow on aing pan si tadi itu ngomong tuh pakai RT aing ngundang sia mari ondakeun ustad pan si mah henteu aing ditangondangkeun doang mata aing teu hadir dia bisi eueuh besek nang 15 ci cek nu boga imah enggeus sia mah kok diagehkeun rada gede saeutik sia mah geus aya kitu onam cek RT lah langsung Pak 15-an ieu ditutupan hordenge kabeh sendal asupkeun kabeh ka jero imah ka dapur asupkeun moal dah bisi masyarakat tanya ai balikna ira ke pas bedug magrib pan jelema areueuh tah ulah neuleuh batur ai teu mampu mah hayu sak ulah cuma cengir si Rodia gede henteu tungtung leutik henteu
Masya Allah. Nah iya aya kena awalan saka mampu bacakeun talil eta ustad kata muji laluan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha bisa kadengean kan ribut tetangga aing genteng mana eta teh ada pan bingung eueuh ceh kana beda deui ka haji deui weuh ari aya onam eta ge bandeng hiji endog amin hiji urap saeutik kejo sa tropom plastik dia geus teh ge beuh mojona kabeh geus di masjid ribut eueuh ustad ka mana tuh ya ustad ke antepkeun deh can komat-komat sadeuleu kumaha rehe masuk musola beres barbar beralik lompatan eta ustad leumak kot miring doang kejeut kieu bae ya mau berkat lah ulana le batur ya kuari urang le masyaallah nya keluarga Haji Marhana masyaallah adalah ukarompa kukumah masyaallah ku berkah mata muliakeun kolot coba turutan ku urang tah masyaallah saka mampu urang tadi cek kiai urang geus kumaha bae lah bisa 16 besek tak engke ningkat geus dibere hayang mah lain gede jeung leutikna iya pedulinya yang susah sifat yang biasakeunana bener sabab dunia mah sasaha ge hook bae betul nah ya tujuan hal nu kadua birrul walidain moga-moga anak injual marhum jadi birrul walidain lamun engke urang yang ngahormat ka indung bapak engke urang jaga bakal dihormat ku anak-anak urang kuari ngamuliakeun indung bapak engke anak urang ge bakal ngamuliakeun ka urang ngaramekeun haul indung bapak engke ketika urang teu aya umur bakal dihaulan ku anak incuur mantap ulah sokok ya ka indung ngahaulan teu berapa besek 3 lah tingkatkeunnya insya mau ditambahan ngaji Quran sakumaha cek Said Al Habib Abdullah Alawi Al Haddad wa min a'dhami ma yuhda ilal mauta aktsaruhum barokatan au aktsarihi naf'an qiraatul Quran sanya-nyana pala hadirinal hadirat perkara anu pangagung-agungna nah anu dihadiahkeun ka mayit ka jalma nu geus mararaot qiraatul Quran nyatana maca Qur tadi urang parantos maca qul hu komo lamun maca yasin maca qul hu maca yas maca palak binas maca al-fatih langsung Abdul dzikri fa'ala man qulu la ilaha aduh cek kiai teh Allahumma ausil wa taqabbal mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sallaina wa sabbana badal qabuli min hadiyatan wasilatan balighatan nazilatan rahmatan tu ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ila arwahi mang dzukir hadits wa ila nyampe pahalana tages ieu tujuan haul anu kedua ialah birrul walidain kartos teh terakhir nggak sejam ya Pak nggak sejam pas tadi ceramah 9:30 ya kuali 10:30 ya yang terakhir Mang Haji hal tiap mengingat wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin elingan ku anjeun sebab pangeling-eling bakal manfaat ka jalma-jalma anu iman ka Gusti urang teh bakal maot sedangkan maut yakti bagdatan datang nang ngadadak
maut mangacak Pak, kadang-kadang anak nanti heula indung bapana aya kene, kadang-kadang adina nanti heula maut kakana mah aya kene, bener tak? Nah iya, ya Allah dulu tetangga orang dulur orang baraya orang kamari kene ondangan jeung urang, ya Allah kamari kene minggu kamari bareng papanggih ai kuari pae, kamari kene dua poe di masjid ngobrol ai kuari pae, bener tak? Ya Allah tadi kene ngojek kuari pae, aneh tuh entok aneh deh tadi ngojek kuari pae aduh aneh nu aneh mah gitu tadi ya lain tadi pae kuari oh kemana saya tak pae ai kuari ngojek ge bobong iya ya'ti bagdatan maut teh di pikiran tapi ba'dal maut anu urang alam teh perjalanan jauh keneh bakal dipertimbangkan waduh seluruh amal urang tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im bakal ditanya naon-naon anu geus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan. Masya Allah bakal ditanya ku Allah Subhanahu eta sia ku Allah diberi cager dipake naon mata molotot bae di dalam baka Quran apa tiktokan aduh iya lengan lo banyak kertas be apa lo banyak HP ayo ditanya iya suku lo balempang ka pasar apa lo balempang ka majelis taklim menasabah salah kisia bararengek iya sungut lo baca istighfar apa lo ngomongkeun batur ku jujur orang dia mantak saat ieu ayeuna urang ayo kuari geura introspeksi diri komo kuari di bulan Muharram muhasabah teh ngitung diri hasibu angfusakum qabla an tuhasabu hasibu angfusakum geura hitung awak anjeun loba bagus ta loba salah loba joreh ta loba bagus qabla an tuhasabu sampai anjeun dihisab ku Allah wazinu a'malakum qabla an tuzanu gara pertimbangkan amal perbuatan anjeun loba bagus tah amal loba goreng sok rasakeun awak masing-masing jageus kolot tinggal ngaca bukan balik dia wah sia ulah doang bayawa ya Allah para hadirin hadirat maka pantas Rasul menyatakan badiru bil a'malis sholihati qabla an tusghilu wahai umat geura berbuat gagancangan berbuat amal soleh qabla an tusghilu sameme anjeun ieu sibuk ku anak sibuk ku pamajikan sibuk ku pagawean wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu anjeun gagancangan tobat sameme datang maut anu geus maut mah ieu kuari ketika boga amal soleh diheeskeun tibra bae tapi nu teu boga amal soleh pala hadirin hadirat hayang ngeugeuraan gancang Gusti geura kiamatkeun dunya kami geus teu kuat hayang geura digiring Pak maaf Bu kuari geus 1445 Hijriah berarti dangukeun umur dunia pikeun umat Rasul lain kana kiamat lain karena 1500 tahun umur dunia untuk umat Rasul hanya 1500 tahun karena kiamat anu nyaho kuari ke 1445 Hijriah berarti karena 1500 tahun hanya 55 tahun deui ya kumaha 55 tahun deui geus boga amal naon mata kasalaki jeung pamajikan sing alalakur jeung dulur sing alalakur jadikeun ucap jeung langkah jeung jadi amal anu saleh. Nah, mengingat orang teh bakal maut datang nah hadirin hadirat teu bebeja deui teu nga-WA deui teu nga-SMS deui ka anjeun teu langsung bae hi ya Allah nu cager paeh nu gering
paeh. Nu ngora modar nu kolot paeh. Ngan setiap kolot pasti ngalaman ngora. Tapi ingat, setiap ngora belum tentu ngalaman kolot. Bener. Cenah ka haji kula moal gara salat kayak geus umur gocap. La ilaha illallah. Atuh siana naonna? Lamun mending mun panjang umur. Lamun pendek umur? Waduh, ibu-ibu bapak-bapak. Sedangkan lebah dieulah pintu tobat mengpeung keneh aya pikeun urang wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Manusia yang baik para hadirin sadaya al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berpikir, orang yang jeli, manusia anu baik, manusia yang memikirkan positif, manusia yang berpikir bagaimana kita kalau sudah meninggal dunia. Tapi wal ahmak pang bloon aja lemak. Manit taba hawahu, manusia anu mengikuti hawa nafsuna wa tamanna 'ala Allah al-amaniya, dan dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pengampun. Woi, kunaon sia teu salat teuing Allah Maha Pangampura ieu. Woi, kunaon sia teu ngaji los teuing Allah Maha tukang hampura, geblek kita jelema. Ngahampura Allah liman taba untuk jalma nu tobat. Rahim sifat Allah, welas ka hambana, pengasih kepada hambanya, liman ato'a kepada jalma anu taat ke Allah Subhanahu. Nah otomatis para hadirin hirup di alam dunia tekebel bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun mobil anyar asal tina garasi hayang kembali kudu ka garas. Tapi lamun mobilna sehat kembali dari garasi bakal kembali ke garasi. Lamun mobilna bana normal mesinna teu rusak. Nah, urang ge kitu. Tapi lamun eta mobil kuna keluar ti garasi ka haji, bana kempes, laju busina hancur, radiator kebakar. Yaitu ringsek, bodi ringsek. Eta mobil kudu dibawa ka mana heula? Di ka garasi kenapa ka bengkelkeun? Ka bengkel. Jelema pae, Brus, boga amal soleh. Asal nage tina tanah dikembalikan kana tanah aman, dijaga ku tanah nage atuh. Cek tanah teh tenang, jangan khawatir, kami bakal lega, kami akan lindungi anda daripada pertanyaan mungkar nakir lantaran kembali na utuh. Tapi lamun eta jelema we di dunia salat teu beuki ngaji teu daek, masya Allah, nu makruh dipaju, nu haram dilegleg. Tobat sama sekali teu ngadenge kana nasihat ulama. Waduh, di bengkel heula ku taneuh. Cek taneuh ieu hakaneun aing tiba heula jurig. Bangsat sia digencet sia poin. Di bengkel heula tah. Nu penyona digetok heula ku taneuh. Supaya lempeng deui. Waduh, polona digojlok. Pejitna dihadekeun. Waduh, dirapikeun, didempul, dikieu diketok. Ketok magic di mangkaning. Waduh, supaya ia mobil rapi deui, supaya mobil kembali ke garasi mulus kembali, dah asalna mulus dari garasi. Maka jelema kitu asalna mulia jeung suci jelema supaya kembali deui ka Allah suci ruhna. Para hadirin wal hadirat, maka dibongkar di bengkel. Geus urang mah ulang alman di bengkel ka haji. Urang mahabah ka guru-guru urang, hayang ditulungan ku guru-guru urang, hayang ditulungan ku bapak moyang urang, babarengan jeung guru urang di surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Guys, di alam dunia urang sakedeung bakal kembali ke alam akhirat. Di akhirat urang muga-muga menang pangampura Allah, menang syafaat Rasul, menang syafaat guru. Jaga ulang ulah sampai mampir di neraka, ulah sampai mampir ke bengkel di haji, hoyong langsung blus beka garasi ka surgana Gusti Allah. Pangmiskina boga bidadari, pamajikana 70 bidadari. Pangmiskina kali susuna 2 140. Wapanira atuh panen eta mah heesna tuh na susu, sukuna susu, ceulina susu, kabeh na susu. Nah, guys, mudah-mudahan berkah hawalan almarhum aya dina rahmat Allah, al-maghfurlah anu dikiriman tadi ku urang nu di hawalan, mudah-mudahan di alam barzakhna meunang kanikmatan di Gusti Allah. Oke, urang anu haladir terutama putra-putri almarhum ya Allah sing dijadikeun putra-putri anu saleh tur salihah, anak incuna sing dijadikeun putra-putri nu saleh. Amin ya rabbal
alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma awsil wa taqabbal mithla thawabi ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawlina la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawlina subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa ma astaghfarnahu wa ma sallainahu ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma tasaddaqnahu ba'dal qabuli minna hadiyatan wasilatan balighatan nazilatan wa rahmatan syamilatan ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi Haji Marhan bin Haji Aleha wa ila ruhi Hajah Munamah binti Haji Rasia wa ila arwahi man kutiba ismuhu fi hadhil kirtas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir darihahum wa kaffir an sayyi'atihim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.